urang mah dikeresakeun di hirupan. Tinggal urang neangan huripna ngarah ngoreh ngari kudu bener-bener kahirupan urang teh mangpaatkeun jalmi anu loba. Da ari di Sunda mah kuring mah diupat suka dipoyok atoh da dipuji mah lain Gusti. Karena di badan urang aya nu namina kuring, aya namina urang, aya namina kurung. Nu kumaha nu eling nu sadar bener-bener janten ageman, ana aturan, gana gawean, makna manusia. Sawios ari agama kitu sapangangkenan mohon tapi satujuan. Di Siliwangi teh silih seungitan nu kawasa mah kan teu pernah nunutan boro-boro kasare. Urang mah hirup di lahun lempang dipayang teh di dinya ngahulang miraga menu. Kawitannya bah sampurasun rampes hatur nuhun Abah waktosna dina danget ayeuna simkuring tiasa silaturahmi anjang sana pangan Abah sami-sami nanaon oge kan lain kawenehan simkuring datang ka dieu ge ngabujeng kanu rasa anu aya dina diri hayang nepangan Abah Widi hayang ngobrol perkawis hirup we sareng kahirupan Abah Widi gitu. Saya enggak ditampi gitu, Bang. Kedah ditampi atuh mudah-mudahan Abah oge sami nuju ngotek tak anu namina kahirupan hirup eta kan lain hal anu gampang. Lamun urang hayang hirup hungkul mah gampang, tapi kan hirup teh kudu jeung huripna. Hirup jeung huripna lantaran urang mah geus ageung ka bunga. Urang mah dikeresakeun di hirupan. Tinggal urang neangan huripna, kumaha huripna. Geuningan ari budak nyarametkeun orok ningan sok di huripan. Ku hayam. Kunaon ku hayam supaya bisa ngarah ngoreh ngari. Eta cimbul tina hayam. Hayamna kudu dikencarkeun ya kencarkeun. Cenah ngoreh yang sorangan neangan kahuripan keur hirup kan. Jadi lain saukur hirup hungkul. Hirup hungkul mah babari hirup hungkul. Nyata kudu dibarengan jeung huripna, cageurna. Cageurna huripna teh cageurna. Hirupna mah urang geus hirup, tapi kan urang neangan cager, bager, jujur, pinter gitu kan. Itu kehidupan. Kaitan sareng hirup kudu nyaring eling gitunya bah. Pan hirup teh kan aya hirup cicing, nyaring, hirup eling, hirup nyaring. Hirup mah kudu jeung huripna, hirup cicing, hirup nyaring, hirup eling. Karena loba nu hirup aja. Bahkan kadang-kadang teu ngarti. Nu ngaranna hirup cicing dan naon gitu. Nyamun dikaitkeun kana wujud manusia meureun Abah hirup sanajan cicing cek paribasana ngahulang ngaraga meneng gitu. Kan batin urang teu bisa cicing. Karena urang boga warga, karena urang boga keluarga, urang oga boga diri sorangan, waruga gitu kan. Kenaon hirup, artina hirup teh kan kudu bener-bener kahirupan urang teh mangpaatkeun jalmi anu loba gitu. Dikaitkeun jeung ajarannya mah sakira aya nu prayogi tuntunan ajaran khususnya di Cireuneuh mah itu istilah teu kengeng gitu. Karena mun ajaran ditekengengkeun berarti sami sareng poyongkeun mutuskeun sejarah. Yang mutuskeun sejarah. Kumargi ajaran oge kan tos turun temurun nya, Bah. Ya kena diajar. Dilungsurkeun ku para sepuh teh dilungsurkeun ku para sepuh teh ke diajar. Nya urang ge kan teu putus sejarah mun namina Cireuneuh teh abad ke-16. Tapi ka ayeuna hampir 500 tahun.
kena diajarkan. Karena ajaran Sunda mah sadayana sami, ajaran harapan ngajantenkeun hiji tungtunan, lain hiji tongtonan gitu. Dari di Sunda mah kuring mah diupat suka, dipoyok atoh, dari puji mah lain Gusti. Jadi kajenteng dipoyok we, diupat. Tapi dipuji mah ada lain Gusti, lain anu kagunganan. Mohon. Abah perkawis hirup cicing, hirup eling, hirup nyaring tiasa diguar langkung komplit bah. Hirup cicing teh aya sababaraha pemahaman upami dikaitkeun sareng namina alam semesta. Didinya aya makhluk cicing anu teu kirang merek kahirupan ka manusia. Contohna tetangkalan. Tetangkalan kan anjeunna masihan kesehatan dina segi oksigen. Oksigen. Oge makhluk cicing bami di alam bisa mereka hirupan karena anjeunna masihan sumber cai. Sumber cai. Mata air. Karena yakin lamun nurutin konsep adat lamun eta leuweung nageuneuh tatangkalanna teh aya pasti moal aya cairna sumber cairna. Sanes teu aya tapi ahli. Mohon. Kadang-kadang ulah ngajadikeun nu ngaranna mata air jadi air mata kasedihan karena cairna eueuh gunungna gunul. Mohon. Ayeuna nu sebatkeun kahirupan makhluk nyaring nya upami di masyarakat dikaitkeun sareng wujud manusia mah nyaring teh dina hartos lain hudang sare, lain bangun tidur, tapi orang kan kudu eling ka Gusti, eling ka diri. Jadi nyaring upami dina kendaraan kan aya filter saringan faktor itu ieu. Kan urang boga batin kangge nyaring ucapan. Karena aya dina waruga urang aya 7 nu dipasihan kuno kawasa mangrupikeun anu dina anggota badan urang, ayana sampean, ayana panangan, ayana lamai, ayana cepil, ayana soca, ayana pangambung, ayana kulit. Eta kan 7 anu sensitif lamun urang ngagugu ka hayang nafsu. Teu kurang-kurang ku olah panangan, ku olah sampean, ku olah lamai, ku olah pangambung, ku olah soca, ku olah kulit. Ternyata ente sagedik anu upami nyarioskeun dosa lamun urang salah ngalarapkeun sadayana jadi hal anu nyilakakeun ka diri urang kanu mawana. Nu 7 tadi teh nganteur kanu kahayang nu kirang hade gitu. Nya nganteur hawa nafsu. Karena di dalam badan urang aya nu namina kuring, aya namina urang, aya nu namina kurung. Kumaha tabah ngaguar kuring mah gustina. Urang nafsuna. Urang mah nafsu lamun teu disaring eta nafsu bisa kalebihan. Lantaran nafsu mah sok sagala hayang miboga. Nafsu sok hayang miboga. Terus aya makhluk namina kurung. Nya kurung mah warga manusia, jasad urang. Biasa nu katempuhan teh jasad urang. Setiap urang boga tingkah laku anu kirang hade dina hukum pamarentahan aya pidana, aya sel besi. Kapan kurung nan diasupkeun kana sel besi? Ku tingkah laku urang dan nafsuna. Nya. Tingkah pola anu kirang sae. Lebet karena makhluk namina makhluk
eling. Makhluk eling teh nyaeta makhluk sadar. Makhluk eling makhluk sadar teu sakedik jalmi anu teu sadar karena urang boga hirup. Sebab ayeuna mah janten pertarosan nu kumaha nu eling teh nu sadar. Karena upami meninggal ayeuna nu namina korban nyawa kan teu sakedik langkung zaman perang. Ku ulah tadi lamai urang teu disaring. Tah upami lebet kana makhluk eling mah mudah-mudahan Bang Balu PR pemerintah urang teh ngurangan ku ayana tuntunan makhluk eling. Sebab ayana terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, korupsi. Itu kan geus teu areling. Kita bukti-bukti jalmi teh teu areling nya. Teu areling, teu sadar. Teu sadar karena naon anu dipasikeun ku nu kagunganna. Padahal dina kahirupan teh lain kadinya tujuanna. Nah, nu mawi tidinya teh aya we nu kasebutkeun kecap agama teh nya bah. Nya. Agama dihartoskeun ku ajaran sepuh Sunda teh kumaha tah bah? Ajaran hartosna we heula. Tina hartos agama mah da eta mah naon teh naluri batin urang. Kamana arahna. Sangkan ieu agama teh bener-bener janten ageman. Cepengan urang. Tapi ka ayeuna ge sama agama mah tetep jadi cepengan urang. Itu kan keyakinan urang, naluri batin urang. Tapi kumargi Abah mah cireun diajarkeun anak-anak agama lokal. Mohon Gitu kan. Karena ti kapungkur sateacana aya agama-agama anu ti luar lebet ka negara urang, ka Nusantara. Ti kapungkur teh anu namina agama lokal di Sunda wiwitan teh nyata agama kuring nyaritaنا. Aya agama disebut ADS. Agama Sunda. Agama Sunda Pasundan. Tah. Jadi upami nyarioskeun agama mah sanesna mah sanes kangge dibandingkeun. Beres. Tapi agama mah kangge dijalankeun. Nu mawi Abah sok wantun nyaretkeun agama teh mung tina tilus ejahan. Tina a, tina ga, tina ma. Jadi hartosna a na aturan, ga na gawean, ma na manusia. Jadi agama teh sarasa mah aturan gawe manusia. Jadi lamun eta anu ngaku ngangken gaduh agama atanapi kepercayaan atapi keyakinan, kunaon teu diyakinkeun, kunaon teu dipercaya ayana Tuhan. Nah, upami agama anu nyepeng agama eta kaluar tina ajaran manusia, ya berarti jadi teu sae agama. Ya agama mah upami urang na sae, agama akan langkung sae. Tapi lamun urang na teu sae, agama justru kacanak teu sae. Dan apal dina identitas. Tuh aya agama. Tapi aya oge sepuh kapungkur mah sawios ari agama henteu sapangangkenan, tapi satujuan. Dina hartos urang perbentenan agama-agama anu sanes, tapi urang mah tujuanna mah sami kadinya arahna. Kanu kagunganana.
Jadi upaminya dosen agamanya seperti itu. Ajaran gawe manusia nya bah. Ajaran gawe manusia Lebih kepada bagaimana kita mengaplikasikan dalam keseharian. Iya. Nyebarkan kehadean, nyebarkan kasih sayang ya bah. Ya kan upami yang Prabu Siliwangi anjeunna kan ngagaduhan titel. Kan ieu sanes nami jalmi Siliwangi teh. Ya, tapi kan titel. Titel anu ku urang kedah diteraskeun. Nu namina Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih. Di lebetna aya Prabu Siliwangi. Jadi Siliwangi teh silih sengitan. Silih sengitan. Jadi kewajiban urang neraskeun nami nyengitan yang Prabu Siliwangi teh terus kurang kedah dijantenkeun hiji acuan ya aku rukun repeh rapi mohon Sili Asah Sili Asih saling mewangikan lah silih sengitan. Namanya upami di adat kan ngangge upami ritual ngangge lisa ngangge cai kembang kan intinya mah upami ngangge cai kembang nya ngembangkeun ajaranna. Dina sisi lain upami ngangge cai kembang yang ngawangian gitu. Ngawangian ngawangian ajaran gitu. Tentu upami ka makam kedah nyala cai ngangge cai kembang eta kan sanes nyengitan anu maot. Nyengitan diri urang jiga kumaha urang kanu maot kanyaana tetep nganteng. Tuh karena gaduh perjuangan, gaduh jasa. Karuhun seperti itu. Jadi nu mau teh da gaduh jasanya bah ninggalkeun jasa ninggalkeun amal hade yang orang-orang nu dikantunkeun nya bah. Nya contoh perjuangan urang ayeuna kan kedah gaduh tapak. Kangge saha kangge engge turunan urang. Da samemeh maot kan urang hirup heula. Ta urang keur hirup kudu kumaha? Mata kudu hirup jeung huripna gitu. Hirup jeung huripna. Jadi hirup jeung cageurna jeung bageurna jeung jujurna jeung pinterna. Kan eta. Cek abah ge upami hirup hungkulna babari tinggal we sasatuan sami hirup. Tapi kan urang mah manusia anu dimuliakeun ku Gusti, dibentenkeun jeung makhluk-makhluk ciptaan Gusti anu sanes. Anu dikaduhan akal sareng pamikiran eta intina. Leres. Nya bah ajaran Sunda teh sakitu jerona nya. Kumaha urang praktek dinu sapopoena. Lain yang dibandingkeun tapi kumaha urang metakeun dinu kasaharian. Komo lamun ditilaman ku urang bade riungan ditilaman ku hukum adat. Hampir ngalanggar hukum adat. Kan hukum adat mah contohna kieu. Urang lamun kamari ku abah diluruskeun aya media waktos abah premutan longsorna sampah. Mohon. Anjeunna nyanak buah jambu 2. Ditinggalkeun ke abah. Abah abdi kengeng ieu ye 2. Nah, di mana anjeun menang eta? Ya anjeun geus ngalanggar hukum adat gitu. Cenah teh ditu bah. Tah, ya teh anjeun teh geus ngalanggar hukum adat. Hukum adat mah upami ninggal buah-buahan cek ramai teh amis. Cek secat teh asak. Cek panangan teh ala. Tapi hukum adat di dinya nyarios ieu usaha. Kan eta pertanyaanna. Ieu usaha. Matak disebatna kedah mipit kedah amit ngalah kedah bebeja. Besi pernah ngalah anu batur. Gitu. Hukum adat kan hukum ketuhanan, hukum pasti. Mohon. Di hukum adat kan teu aya pembelaan. Anu salah tetap salah. Tapi ulah dikucilkeun, deketan. Upami anjeunna misalna kungsi nyokot barang batu nya pulangkeun deui. Ulah dikucilkeun, di deketan, lamun perlu dibantu. Gitu. Sakitu bijaksana nanya bah hukum adatnya. Sakitu bijaksana. Begitu aya nu salah oge lain jang dikucilkeun ya. Lain dikucilkeun, malah di deketan lamun perlu dibantu gitu. Naon kekurangan mana gitu kan. Ciri manusia anu
nanti bah tipayun mah geuning ngobrol teh abah teh ciri tangtu manusia non bah hilap deui abi cim kuring teh ya wujud manusia anu bijak mah emang geus hiji bagian tina pembelajaran. Memang keur aya hiji jalmi anu nincak dina salah sanaos urang oge meureun pernah da kasampurnaan malain milik urang. Tapi urang teh dina hirup kumbuh sapopoe teh nu namina nu kawasa mah kan teu pernah nunutan boro-boro kasare. Nunutan ge henteu jadi urang duaan nyaksana urang kalih nuju ngalakukeun aturan tina agama teh kan terang leres terang yakin terang lantaran urang mah hirup di lahun lempang dipayang teh di dinya hirup di lahun lempang dipayang karena kan urang mah teu walakaya jauh-jauh karena pinter bodoh ge kan teu boga. Jadi urang mah tumamprak sumerah diri ka Gusti cenah aya pangabisa eta mah hasil nabusku kaperihan. Mun urang tadi di bumi abah kan nginum si kopi pahit teh mending pahit heula. Keun yang anu amisna mah babari gitu. Leres diajar teh kudu kanu prihatin ya bah diajar kudu prihatin urang mah ngenteung kanu prihatin lamun urang ngenteung kanu geus sukses mah udah tapi tina prihatin heula mudah-mudahan tina prihatin eta urang dibere ketenangan batin heula nu mawe di dinya pahaji ge kan kontusnya dios ngahulang miraga menong naon aing ngahulang miraga menong teh nya urang teh semedi miraga dina awak urang menang aing menang teh naon menang teh buleud hate upami dikaitkeun kana rarangkeun di urang aya dinya nu namina ali menang ali menang gitu ali menang kan teu aya sambungan ali menang teh nya teu aya sambungan leres tapi ka tengahna kosong ka urang teh kosongkeun heula tapi ulah petot-petot sambungkeun terus kanu kagunganana jiwana bari dikosongkeun miraga menang jiwa kosong lantaran memang itu gampang karena namanya gogoda cobaan gangguan lamun urang boga maksud nya sok aya wae karena komo lamun gaduh urang kali gaduh keluarga sok aya wae permasalahan di keluarga mata urang lamun ningali hoyong ngalakukeun namina ngahulang miraga menang eta napi nyepi emang kedah jauh-jauh di hiji tempat gitu istilah nama sanes ulah di bumi karena di bumi pasti yakin bakal loba gangguan karena butuh ketenangan batin butuh kekosongan batin saya pisan bah ajaran sepuh teh nya ka urang mihp-keun atikan nu mawi ieu namina bale atikan nya bale atikan bale kapan di adat mah kan teu aya guru jadi pak guru-guru maksudna silih bejaan nu disebut silih simeuh ku kadede silih rojong ku ilmu jadi pamidi adat mah teu aya guru nya sifatna kitu silih simeuh ku kadede silih bejaan jeung dino
perkawis ilmu mah ulah ngaraos geus tamat kanu ilmunya bah. Kudu terus diajar we salila urang hirup. Saur abah teh upami ditilaman ku hukum adat. Dinya aya unsur pamali, aya unsur ngalanggar hukum adat. Nyaeta lamun kuring ngarasa pinter, eta teh geus jelas ngalanggar hukum adat. Oh, Geus ngalanggar hukum adat. Tapi ngan saukur bisa gitu. Kan bisa mah urang mah diajar. Bisa jeung pinter kan beda. Kumaha tabah bentena? Ari bisa mah menang mulungan ilmuna terus mikir diterapkan. Ari pinter mah kan bisi majarkeun jika nu nyawe ngarasa pinter gitu. Daya nu istilah pinter, tapi aya oge nu bisa.